Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edmandina Mara. Kumaha wargi sedina daramang dengan dia. Pamugi bae serehatnya wargi, sehat jasmanina. Ugi sehat rohanina, digambirkeun rezekina. Ugi ditembihkeun balaina. Ya dina lindungan tanapi wanang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dipihara kusim kuring siang kalayan wengi. Wargi anu jeung ngantos dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa di Sumedang bagian anu ka-13. Anca urang nu katunda bagian anu ka-12. Urang masih nyariuskeun harita parid anu parantos aya di hiji pasantren teh nya wargi. Tarita nuju ngobrol sareng rencanganana nyaeta patah teh nya. Sedengkeun ulah santri nama apa namina Ki Uman teh. Tarita nuju ngobrol kumaha lajengna ieu carita mangadu jeung ngadengkeun tangetang landung pangbeberahmana. Ari degig mah anta tarananya gitu tah ngomongna harita daria geuning ampir sarua jeung basa Sundanya. Pari darita nyerengeh beuki loma kapatah asa aya batur ayeuna mah. Ida ukur beda saeutik basa Arab jeung basa Sunda mah. Coba pikir di Arab mah basa naon wae ge bisa digunakeun. Utamana basa Sunda nu mata kun maneh arek ulin ka Arabnya teu kudu ngagunakeun basa Arab. Basa Sunda we lah. Da bedana ukur saeutik ceuk patah jiga anu heueuh geus nyaho. Naon bedana eta teh? Patih beuki mando. Bedana moal ngartieun. Hor. Kumaha ieu teh? Nyari teu ngartieun mah cumaha atuh. Bedana loba ari kitu mah geus teu percaya aing mah. Aya sugan we kitu teh beneran. Arek nanyakeun ieu teh sarupa deui. Ari basa Arabna kuring arek nanya tah. Kumaha tah? Ceuk parid masih keneh nananyakeun. Basa Arabna teh kieu ana alewoh. Ceuk patah bari papetah. Ana alewoh. Ana alewoh bisa lah. Nuhun patah. Kumaha ari dahar euy? Ceuk parid basana basa kampung. Geus biasa make euy ari ngomong teh. Nya ngaliwat sorangan lah gaya dapur. Khususon paranti ngaliwat. Ari anta teu mau pandil atawa kasrol. Keur naon kasrol? Keur ngaliwat da moal aya nu nyuguhan di dieu mah. Teu ngaliwat ge asal dahar we. Kajian kumaha anta we lah. Yuk urang ngenalkeun ieu ka babaturan. Supaya tereh wawuh, tereh loba sobat. Ceuk patah ngajak kaluar harita di kamar. Kantong kumaha? Tuna dirinya da moal leungit. Bangsat di pondok pasantren mah tuh sarieunun. Parid ngagugu harita kantong ditunda didinya terus keluar di kamar nuturkeun patah. Baranggok ka tengah rohangan Ki Uman oge aya keneh ngariung jeung para santri. Kawaskeun ngobrol daria. Jol parid ujug-ujug pok ngomong bari nangtung. Ana alewoh saha ngaran anta-anta? Bari rutret kanu ngariung. Atuh mani bareng kabeh ge ngalieu ka parid. Bareng geus nyaho aya nu ngomong teh parid keur sareudik. Parid ngahuleung sabab nanya sabener-bener eueuh nu nembalan kalakah seuri kabeh. Parid rada amek sabab eueuh anu ngajawab. Pok di ngomong leuwih daria batan tadi. Ngomongna ke basa Arab sawareh ngan meunang ngulungan ti patah basa Arab anu diheureuykeun. Lamun kitu mah anta-anta teh tarananya teh alias degigun nya meureun. Uman harita jeung baturna colohok begitu ngarti kana omongan parid. Ari patah rampang reumpung sabab manehna nu bapatahan. Tadi nama embung era ari pek bet kalah kitu jadina. Anas di bejaan ari pek teh kala mata kerunyem garetek kana ceulina. Nya kulantaran baturna harita kala kacolohok. Pok deui parid teh ngomong maksudna mah naha bet barengong cenah. Na anta-anta teh kalah albolototun wae tarananya. Ceuk parid terus leumpang ka hareup gek diuk dina golodog. Ger para santri teh sareuri Ki Uman oge maninggal gak-gak.
ngan lila-lila sadar lamun terus sariri bisi nyigeng hate Parid. Jep jarempe poki umananya patah saha nu mapatahan si Parid termas mapatahan kangan manehna taletenaker meni sagala ditanyakeun ari kuring pante nyaho da nyaho bahasa Arab teh ukur saeutik-eutikeun anu nyaho teh ukur anta jeung ana gitu tah tambah teh antum weh peda mamajengan mindeng sesauran kitu ditambah ku Anas jeung Mudakar sakitu-kituna lah. Cik patah nyarita jujur da ngarumasakeun teu ngarti manehna ge basa Arab teh. Nah tu ari teh nyaho make wanianan kitu. Sing bener mah patahan teh. Pan karunya jadi kitu tah. Mungkin sok tatelepek loba tatanya teh alus. Eta cerining jelema pinter encer uteukna. Si Parid mah aya bahan pipintereun ya daek tatanya. Tapi urang nu ditanyana kudu bener atuh. Jadi moalnya nu degig disebut tarananya di mana kamusna maneh tah. Kudu bener atuh. Batu jadi anu colohok jadi albolototun sagala kumaha maneh teh. Cik Uman harita bari terus ngagik-gik seuri. Nya hampura tukang lah. Patah rumah salah. Yuk urang sambeurkeun. Karunya bisi nyerieun hate ah. Cuki Uman harita ngajak nyamperkeun ka Parid. Atuh bring hampir kabeh nyamperkeun ka Parid nu diuk dina Bang Barung yang haripan balong. Brek sararea diuk atuh Ki Uman nyarita kalayan daria. Parid, akang ngawakilan dulur-dulur anta anu geus nganjarikeun ka anta. Sabab geus nyeuseurikeun kana pertanyaan anta, hampura we nya lain niat ngahina eta mah. Taya maksud ngoa atawa ngece. Kitu sote ngarasa lucu dume omongan anda kasebut aneh. Tapi sabada dipapai kana puhuna horeng nu salahna si patah. Sabab manehna nu mapatahan teu bener. Da kulantaran kitu kuring sararea minta dihampura. Kitu ceuk Ki Uman harita terang-terangan minta dihampura ka Parid. Nada kuringan teh nyeri hate indi sote erawe sabab nanya ge eueuh anu ngajawab geuning. Kala nyengseurikeun kuring ngarumasa bodoh dah nu matak terus we indit ngajauhan. Ceuk Parid kalayan tenang. Ayeuna mah ulah asa-asa nya. Ayo babarengan lah da geus jadi dulur sarta jadi balad saperjuangan. Kitu ceuk Uman harita. Inya nuhun atuh ari kitu mah. Tungtungna derbay ngobrol Parid pada nanya pada mapaikeun lalakonna. Parid asa-asa marina nerangkeun yen dirina teh budak pahatulalis nu geus teu inung teu bapa oge geus teu aya nu ngurus teu aya anu tanggung jawab. Sabon kitu teu karasa nyerelekna waktu teh. Dur bedug magrib ditakol ngong sadanu adzan buriak nu ngobrol bubar malah Parid ge pipilueun jeung baturna muru ka tempat wudu arek nurutan abdas atawa wudu. Batur harita nyarekot sarung manehna ge turun nurutan bring ka masjid terus salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Parid ge nurutan nangtungna di tukang da ngarah babari nempokeun batu nu dihareup. Sanggeus kumpul sararea sarta ajengan teu sumping jeung aya nu nangtung borolang macakeun iqomah. Geus ampir rengse breng harita narangtung ampir bareng Parid oge nurutan. Nya satuluyna mah para santri teh ngalakonan salat maghrib berjamaah. Geus biasa kitu di dinya mah. Nya sabot kitu atuh harita teh juljolnya para santri awewe daratang pahibut make mukena terus milu masbok. Sanggeus rengse salat sarta rengse wiridan ajengan teh engal mulih najan biasa sok teras ka bumi ge da ngaburuk ngaji mah sok ngandalkeun anu geus galede. Tapi harita mamalik calik nyang haripan para santri anu ngariung. Sabana ngucapkeun salam pok anjeungan sasauran. Barudak mama teh ngahaja teu buru-buru ka imah ieu teh. Sabab aya tepikeun ka sadarea. Kahiji mama ngabejaan yen ka urang geus aya deui nu datang. Hiji santri nu munggaran pisan asup ka ieu tempat. Malah munggaran asup ka lemur ieu. Eta santri teh ngaranna Parid
nu niatna kacida hadena sijang ngulik pangarti ngalap pangabisa ngajalankeun kawajiban yangan ilmu. Tah kulantaran kitu mama teh miharep sangkan sararea bisa narima kajang parid anu rek ngalap ilmu teh dulul urang eta teh ulah disaha-saha. Mangga mama cik para santri mandi raung malah santri awewe geting elegeg aya ngenyaho nah anu mana parid teh tapi da kahalangan ku kelir atuh lapur teu katenjo. Kaduana mama amanat kaki uman jeung ka Kisarpin pek panggurukeun ngaji jang parid teh nya apa itihana heula sakumaha umumna nu anyar datang sabab bisa kalaruba oge kudune teh taraje nincak hambalan kudu nyorang tahapan-tahapan berenah supaya ulah cacagnang kaeun nya. Malah mah atuh ti ayeuna ieu tah prakurukan ngaji Quran heula keun anu sejenna mangke we lah nuntut we ulah disakalikeun nya. Kitu saur ajengan bari ngareret kaki uman jeung Kisarpin anu geus diandelkeun ku ajengan pikeun ngawuruk nu alanyar. Sumangga mama abdi mah sukalillah ridho pisan mama. Cek Sarpin nu tugasna ngawurukan santri anyar kawas parid. Lamun geus rada taram-taram biasana sok diburukan ku ki uman. Nu elmuna geus luhur. Malah geus diangkat jadi lurah santri di eta pasantren. Tayina ka jang parid ya. Ka di ulah boga rasa disapirakeun. Da geus kitu ilaharna jeung kitu kabiasaanana di dieu mun aya santri anyar teh henteu langsung diwurukan ku mama. Dipapai ti handap heula ku murid-murid mama wayahna we sing jununnya sing tamal wakal supaya tereh bisa. Hatur nuhun mama abdi mah ngiringan we mama, jawab parid harita. Wargi masih ngadangkeun dongeng Sunda dengan tinya sawai di mana baik alamatna mun caket nu tebihna dina YouTube-nya wargi dina channel Edmanina Mara. Ulah hilap wargi subscribe-na diantos pisan. Atur nuhun. Mangga urang ngajingkeun carios ngadu teluh bagian anu ka 13 uli jeung ngadangkeun. Atuh satuluy nama prak ngaraji santri nu alanyar anu ngartina handap anu pangartina handap keneh wargi. Teu diwurukan ku ajengan tapi cukup ku santri anu saluhureunana. Kitu we ngantai nepikeun ka pangluhurna. Nu akhirna ajengan teh paling ngawurukan 2 atawa 3. Tangke nu 3 anu runkeun di elmuna kasahandapeun terus bae nepikeun ka panghandapna. Ieu teh penting kahiji bisa ngapalkeun bari ngamalkeun. Sabab diajar bari ngaguruan, kaduana ngalatih cara ngajar jeung ngadidik. Katiluna ngalatih kapamimpinan sarta ngabiasakeun boga rasa tanggung jawab. Oge keur ngarakatkeun tali silaturahim antara santri jeung santri. Kitu cara anu dipake ku ajengan Burhan, tapi saminggu sakali sok aya kuliah umum. Ajengan nu ngawurukan para santri kabeh ngariung teu aya nu handap teu aya nu luhur bareng di dinya mah. Sarta saminggu sakali sok diayakeun deui latihan pidato, latihan dakwah nepikeun ka ajaran kababaturan supaya tuman nepikeun ajaran maksudna kababaturan supaya tuman jadi ngarah teu ngawagu di mana geus aya di masyarakat atawa kalingkungan anu leuwih gede batan pasantren. Kitu eta teh tujuanana. Hari-hari tak derwai harita ngaraji deui anu mapatahan lain ajengan tapi para santri anu geus luhur teh elmuna nyarita pari disangaripan ku Kisarpin. Sok jang urang ngamimitian ngaji tuh cokot Qur'ana anu ipiswelanan lah ulah waka anu kanal. Cik Kisarpin ka parid atau parid teh teu talangke terus nyokot Quran geus kitu sila hareupeun Kisarpin. Dengekeun heula nya nu rek dibaca ku urang teh kitab suci umat Islam. Kitab anu kudu dihormat, dipiara jeung diamalkeun. Jadi aya 4 tahapan amal anu kudu dipigawe ku urang teh.
Kahiji atuh kudu urang teh diajar maca nanya kudu bener ya nu kahiji. Atuh naon anu digeus bisa macana kudu dibaca unggal waktu deui nya. Alusna mah ba'da salat wajib dah. Atuh katilu mun geus bisa macana kudu nyaho hartina. Mun geus nyaho hartina disambung kudu kaopat nyatana kudu bisa ngamalkeunana. Tah nya. Tah kulantaran kitu nya sing soson-soson diajar ngaji teh jeung kudu sopan deui supaya aya berkahna jeung gede ganjaranana. Kudu wudu heula, kudu nutup aurat jeung kudu khusyuk. Cik sebutan heula tah anu opat tahap teh naon-naon wae tah. Cik Sarpin netep ka Parid atuh barabat Parid harita ngajawab. Kudu diajar maca, geus bisa kudu dibaca, geus bisa maca kudu nyaho hartina, geus nyaho hartina kudu diamalkeun. Ih, geuning pinter maneh teh deui. Syukur ah. Sok urang mimitian yeuh, dengekeun heula nya akang yeuh. Kitu ceuk Ki Sarpin terus manehna nyebutan huruf-huruf Arab anu aya dina Quran. Ti alif nepikeun ka iya diturutan ku Parid. Kitu jeung kitu wae nepikeun ka apal pisan. Parid teh nyaan seson-sesona keur diajarna. Babari apalna, babari kacangkemna, Ki Sarpin muji kana kapinteran Parid. Isukna deui ngaji bareng jeung anu sejen nu tingkatna sarua jeung Parid. Ningkat kana abatasa terus naik deui nya akhirna dina jero 2 minggu pindah kana surat Al-Fatihah. Sohorna mah dina alhamdu cenah. Nya di dinya rada ngusaina teh hese ngarti gancang poho. Parid ge harita rada bosan di dinya mah jeung deui teuing kumaha. Ki Sarpin oge beuki ngadul ngajarna. Ukur tambah kawaranan ting we ngajarna teh. Kahiji bosan meureun kaduana loba di murid anyar nu sejen anu sandapkeun Parid. Sarua diwurukan ku Ki Sarpin. Ngan anu matak heran teh ari batur mah nu pandeurieun Parid geus meh tamat alhamdulillah teh. Ari Parid musai we di dinya teu maju-maju lain Parid anu ngadul tapi nu ngajarkeunana anu melid. Kocap dina hiji mangsa Parid teh ngarasa heran naha manehna teu maju-maju. Alhamdulillah ge teu tamat-tamat. Nu anyar mah geus sabaraha urang anu pindah kana wabil akhirati. Ari Parid di dinya keneh angerem. Aneh aya naon yeuh. Dan rasaan maing teh teu belet-belet teuing. Tapi iraha rek pindahna ari aing teh. Itu si Juhema tuh anyar keneh geus pindah deui. Geus ngaluhuran aing. Aneh-aneh. Pasti anu teu bener ieu mah yeuh. Kitu geureun teh sate Parid bari ngajentul di samping sarung. Keur kitu aya nu gegeroan horeng teh si Patah. Rid. Nah, keur ngaji euy. Itu batur geus lila. Batur mah. Ka dieu maneh Patah dewek rek nanya euy. Kitu cenah ceuk Parid harita can robah manehna mah. Tah. Basana teh si laing dewek we anta jeung anak teu pati dipake. Atuh srog harita Patah teh nyampeurkeun gek diuk gigireun Parid. Diajar make anta jeung anak ulah anger we kitu atuh supaya teh bisa jeung deui. Kitu we lah ceuk peraturan di dieu. Lah poho ari poho mah da dihampura. Boro-boro nyebut anak jeung ente najan keur puasa ngadahar liwet ge. Ari poho mah teu wata lain. Ceuk saha eta teh? Patah rada muncereng. Ari kamari ceuk ajengan, heueuh nya geus ah. Teu ngomongkeun kitu rek naon make nyalukan atuh. Patah panasaran panonna melong ka Parid. Arek nanyakeun ieu teh ka Patah. Patah naon sababna nya yeuh. Maksud teh ieu teh naon sababna ari kuring ngaji teh teu pindah-pindah. Ari pindah pangajaran ditangtukeun ku guru atawa ditangtukeun ku urang eta. Cik Parid daria nakar. Nah make nanya kitu eta we kuring mah ngabandungan santri anyar anu datang nya.
Kitu tak aya di satu kangen kuring teges nama pandirian kuring lah ngajina teh geus miheulaan malah geus aya nu saminggu kana wabil akhirati tapi nari kuring mah dina alhamdulillah keneh wae iraha pindahna nya oh eta teu aneh atuh Rid eta mah gumantung kana kapinteran urang jeung deui mun panasaran tanyakeun ka guruna sandu ngawurukan maneh Kang Uman atawa Kang Sarpin ceuk patah bari neuteub Sarpin ceuk Parid teu make akang da rada keuleun kulo akang goreng sangka teu bener eta teh mending tanyakeun secara satria kumaha jawabanana terus baca diri pribadi nangis pantes pindah atawa acan Parid ngahuleung manehna beuki bageugal bae angeunna sabab meunang jawaban anu henteu nyugemakeun ceuk pamikiran Parid mah manehna teh da teu bodo-bodo teuing atuh puguhna mah guruna we harita pilih kasih lain ajenganana anu salah nganu ngawurukanana anu teu bener ngawurukanana jeung teu bener ngaturna tah kitu we Rid lah geus nya urang mah arek maca kitab heula yeuh bisi teh kabuncal ku batur euy kitu tah maksud urang mah nya ayeuna mah ieu we lah tanyakeun ena mah lah ka Kang Sarpin nya oke ku urang dipangnanyakeun ka ditu lah nya geus kitu mah Parid teh milu ngariung malah diukna oge harita ngahaja deukeut Ki Sarpin darek aya anu rek ditanyakeun teh nganti bisa langsung harita teh da Ki Sarpin keur ngawurukan teh anu sajena atuh sanggeus beres anu sajen red harita ka Parid tas di mana heula batur geus ti tadi karek jebul ieu teh tos di mana heula ieu atuh moal aya kamajuan ngaji teh ari melid mah Ki Sarpin ujug-ujug maido peda Parid ka panderian datangna wangsu ti WC heula Kang teu kuat ku nyeri beuteung kajeun nah hancaan tak ieu Kang Parid nunjuk kana Quran geus kana wabil akhirati da geus hayang kadinya is alif lam mim oge acan bet geus hayang kadinya dina alhamdulillah keneh maneh mah buka deui ceuk Sarpin harita sengit kenging tumaros Kang nanyakeun naon teu telepek teuing naon margina ari abdi teu pindah-pindah ngaji teh geus sakitu lamina oge Kang teh angere dina alhamdulillah iraha naekna sedengkeun batur mah anyar keneh geus kana alif lam mim komo geus aya anu kana wabil akhirati kumaha aturanana ieu teh ceuk Parid nanya secara satria teu kudu nanya ka dewek atuh tanya diri pribadi da teu bisa ditangtukeun ku batur kumaha uteuk anta we eta mah ceuk Sarpin rada nyureng teu ngeunaheun nari si boha karak saminggu geus kana alif lam mim mangkaning can bisa nyebut sin acan alus keneh kuring anta teh rek ngaji atawa rek ngadebat ari mu ngaji mah jigelah kajengan ka itu Parid ngahuleung teu ngomong deui ditanya kitu da geus ka hati pasti Ki Sarpin teh teu ngeunaheun ditanya kitu atuh kapaksa Parid ngalehan maneh bade ngaji Kang ari rek ngaji kudu kumaha ceuk dewek atuh ulah rewel teuing Ki Sarpin rada bangkenu atuh geus kitu mah Parid ge ngaji samajuna nurutkeun papatah guru teh najan hate teu marean ge atuh maksakeun wae sugan aya barokahna kitu jeung kitu wae unggal peuting malah waktosna wargi sadayana henteu nyangkapan rupina dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kilik sabagian nu ka-13 wargi dicekapeun wekeun ka dieu bae Mugi katampi kalayan kebingaan kalayan insyaallah wargi
channel Mang Dina Marano dina YouTube ieu. Enjingnya dina waktos nu sami pamugi urang sadaya tiasa ditepangdaungkeun deui. Atur nuhun kumaraosanana. Wilujeng paturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.